La yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih. Nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh. Billaghiyal kain fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh. Sumpahna sumpah lagun lagote hartina mayasdiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi. Suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah bala Allah. Urang Arab kos kitu teh. Eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ku ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah. Tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah teh nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah. Nah sabaraha sumpah. Asana tilunya opatnya. Aing tadi kerada ngalamun. Kan bisa gitu. Saya dengar aing manja tilu. Tapi nyawa coba tanyakan tah tetangga lah. Tenang kaji ngaji di mana? Anda pentak Lambon aing ngaji. Oh, dekat tukang sate teh. Kan didinya ngajina aing mendek belajar nyeun sate. Oh, jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate. Lain dek neangan ilmu agama bolon budak. Nah itu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu ilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut tepat tali jeung hukum. Urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat. Teu kudu mah. Qad warada an Aisyah anha qalat annahu wa kalamur rajul la wallah bala wallah. Eta Siti Aisyah. Ucapan jelema nu kasih matak di Arab mah kitu, di Arab mah. Urang nawas, "Wan. Ada apa Rahmah?" Ini berapa ini tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh urang indit ya demi Allah. Atuh cek urang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nya poeun namanya. Sugan teh naon. Padahal mah indit ya demi Allah. Eta urang Arab mah ta urang Arab. Ruh bae wallah. La wallah, bala wallah. Eta teh urang Arab mah babarieun biasa tah ngomong kos kitu teh. Urang ngomong kanyana, nyana. La wallah. Tidak demi Allah. Maka wallah bala ya wallah.
Eta teh urang Arab malata sumpah teh. Ruh wallah. Alas wallah. La wallah, bala wallah. Masyaallah, eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah, tapi sumpah lagu teu kudu mayar kifarat. Jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong. Hayang kitu bae teh ngomong. Di urang aya kan. Sak aya ngomong, tah mah demi bae. Tah mah sak aya ngomong, mah demi bae henteu, demikian. Aya bae. Da eta kaleupasan ngomong sanajan teu mayar kifarat, ari doraka mah doraka. Ngan teu kudu mayar kifarat. Hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi. Catat ku aki-aki yaminul lagwi, yaminul lagwi, yaminul lagwi, yaminul lagwi. Ditajong. Yaminu. Naon teh tadi teh. Aki-aki batu. Ulah sok nginget-nginget nu kos kitu, maningan nginget-nginget rangda. Nu di imam geus kolot sugan rangda nu daek. Kolot maki sugan anakan deui cenah. Jang perang. Sakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah. Ditahan gitu da aya komo teu ditahan. Moal sieun ka bibi. Poal daekeun nyararandu kabeh ge. Bebejang itu bebejang loba. Nyawa boga anak 3 bae. Loba tuh kos karar itu. Geus lah kos kitu ieu. Ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun. Nomor kedua. Yamin akidah. Ieu walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat. Ia adalah jatuh leteh bima ku sumpah qadtuman ku anjeun dijadikeun ngajadikeun sumpah bi anhalatun am qasdin. Jadi kudu aya sejak sumpah natea ta eta ngaranna yaminul munakidah. Ieulah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu pan jatuhna kana teu wajib kifarat, jatuhna kana wajib kifarat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul aya ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah, ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah ngabagi 3. Eueuh dina Quran mah teu ngabagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, tetik. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Kedua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mata ka dieu gengke aya kifarat lagi kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha jah teu dijelaskeun. Kabagi sekean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فكفارته يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم هجي أو كسوتهم 2 أو خير أبي قاسم بأولي أبي وأبهمي. Aku ngomong ngaji Alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji Alfiah. Sia maka dia ge emang nyilip dia mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending nyaji aing malah
Anta teh jahor. Aing santri aja nya. Tuh kedua, katilu. Au tahriru raqabah. Tilu tuh. Au it'am wa syarti masakin. Au hiji deui kiswatuhum. Au tuh tahriru raqabah. Au teh khair qasim. Jadi kabagi tilu berarti kiparat lagi. Nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awal teh dipilih hiji awal ditaksib ngabagi kifarat. Nomor kedua jatuhna hukum make awal litakhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab deuk diistisna kudu aya mukhayyar heula. Sa eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya? Saya geus kos gitu. Sebab deuk aya nu diistisna. Ya, nu terakhirna mana? Faman lam yajidu fasiyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa, tapi pa ilam paman lam yajid tak deuk ngaluarkeun nu itu, berarti ieu teh kudu mukhayyar ke jatohna sebab deuk diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam-haramkeun meuli bensin. Ditanya ke ayatna. Pak, haram yang kaya beli bensin, ayatnya mana sih? Gak usah tanya ayat. Yang penting, nih. Apa nih? Kamu pokoknya gak usah banyak ngomong nih. Cak di luar, naon sih ya, bukan sia di luar. Apa nih? Ayo ya. Asal minggu harap main dekat di ulah, istiqomahan di anak bentak kalambon. Saya malaikatnya asap kadinya. Ya Allah. Hukum ibalalahunan ke ku hese nyaritakeun hukum hese ngabongkar eta kakarak bag-baganan doang. Bag-baganana asal geus hukum bagi pohara hese mentak aya alatna paranti nge ijtihad. Ieulah aya usul fikih Syafi'i, aya usul fikih nu ngaran Jamul Jawami rangkuman tina 100 kitab. 100 kitab dihijikeun di Jamul Jawami. Mentak ngaranna ge Jamul Jawami. Mentak asal geus bisa Jamul Jawami we, gas pokona mah. Mun teu bener edan. Ngalantur cenah. Lamun bener geus cenah Jamul Jawami. Mun teu bener ngalantur bisa Jamul Jawami mah. Ngalantur. Sebab asa hebat cenah teh. Asa hebat. Otakna ge beda kadeleuna. Herang kos bol monyet, beda deh. Ilmu profesor sama lain lalagan. Mun bener jago kiai eta. Mun teu benerna sing serikeun. Ieu hukum sembarangan. Entek diurang teh loba santri-santri nu bangun hebat Jamul Jawamena tapi teu kapake ku kiai ge disering-serikeun. Ngan antepkeun lela jana aja bisa maca jeung bisa nyurahkeun. Meraktekeunana nu teu pas. Iya, aduh, waktu tama jangieun kitab ayatna ieu urang jieun coba kitab. Wah, gimana nyieun kitab pan ieu mah. Entek dijieun ku urang mahian wa ul yamin. Oh, qala qasama al ulama ila salasati aqsam, lagun wa munakidatun wa gamusun. Amma hiya al yaminul lagwi fa amal lagu fa hiya al yaminul lati la yata'allaqu bi hukmut. Ta kitab ta nyieun ulama ta kos kitu ta. Menang tadi teh ta kabagi heula. Iya, hese teh kieu matak belasan tahun ngaji. Moal bisa ku mingguan kieu moal bisa. Yeuh, ngaji mingguan kieu mah ka sorga ge geus untung. Cek-cekna wae. Sebenarnya ngaji. Beuh, masyaallah. Mentak anak bapak di pondok ngadapang, di pondok teh 12 tahun, 15 tahun, eta teh puyeng hayang kawin. Lain hese ngaji. Hiburan hukum ulah zetik ye ku ese-esena tak nomor kahiji ieu yaminul lagwi teh aya patulah patali hukum artina teu wajib kifarat teu kudu ditebus ngan tetep aya ai bebendu Allah kok latah amati sungut make wallah kok latah amati sungut make billah nomor kedua ieu walakin yu'akhidukum bima qattum lakin huluk istidrak
Istirab teh takibul kalam madah. Nah, berarti nyusul lu tadi. Nomor kahiji lagu, nomor kedua adalah ya yaminul munakidah. Pasti berbeda. Sebab asal aya lakin ge ngaisidrok nu tadi. Nah, dina alfiyahna ge ba jeung lakin teh ya lain deui fungsina takibul kalam. Lamun tadi heueuh, ieu henteu. Mun tadi henteu, ieu heueuh, kitu teh. Ieu keur carita babarina we heula ieu ngomong jeung urang lembur we lah heula. Jeung santri onam temannya nama geus biasa kabula kabale. Geus biasa temannya nama kos kitu mah. Wabal kalakin ba'da masubaihi mah kalam akun fi barbain bal taiha tuh geus lain deui. Hukum teh tah. Oh ya heuh nya. Barang di alfiyah teh lain samarangan alfiyah teh. Mantap jelema nu geus bisa alfiyah pokona dijamin we. Aya teh jelema ngaji alfiyah deui tapi teu bisa-bisa hese jasa cenah aing mah kabeneran ya geus aing mah kawin bae jeung Siti Alfiyah masa kuja ada di bawah bae tah alfiyah teh ai bisa men teh ieu bebeja ka guruna hasil ngaji teh kieu teh ieu oh nyi alfiyah nya heuh sok diceklan bae cenah kukula tong moal poe aing ngaji moal bisa teh supaya nyekelan susuna atuh. Aduh, Masya Allah. Nomor kedua, yaminul munakidah. Fahiyya lifa'ala amrin fil mustaqbal. Sumpah kana hiji perkara dibakaleun mustaqbal teh. Sumpah kana hiji perkara nu encan, nu bakal disumpahan punyana. Biaya falahu awalak yafalahu tapi sumayah ni supiyaminihi. Kadituna katabrak kunyana sumpahna teu sesuai jeung omongan sumpahna. Nah, nu wajib kiparat ye. Fahadihi yajibu fihal kafarah. Kama fassalaha al-Qur'anul Karim. Sakumaha dijelaskeun ku Al-Qur'an ieu. Fakafaratuhu it'amu 'asharati masakin. Tah akur teh jeung eta. Ieu ulama teh dilempengkeun meunang ti Kangjeng Nabi, panjang teuing mun jeung hadis nama. Nah, kuari urang keur nyaritakeun ulama Imam Jalaluddin Jalalain. Ieu hiji jelema sumpah kana hiji perkara nu bakal sumpahna bi ayat alahu sumayah nitu. Nyana ngomong kieu ye. Aing sumpah demi Allah. Bulan hareup aing sumpah ieu nya. Moal datang deui aing ka lembur Cikupa. Sumpah demi Allah aing moal nincak deui kampung Cikupa encan bulan hareup. Ku greget-greget aing ka kiai urang Cikupa, ku greget-greget aing ka musuh urang Cikupa, ku greget-greget aing ka diputuskeun cinta ku Sarwiti. Dengekeun ku Celisia, demi Allah moal nincak deui aing ka Cikupa. Kira Ikwari atau bulan hareup. Teh begitu bulan hareup nyana datang ka itu Sarwiti ka Cikupa. Eta kanan ngarumpak sumpah. Tah ieu pangaruh sumpah bahaya we takos kitu kudu kifarat tah kifarat. Demi Allah aing mah pokona mah moal ngadahar-dahar belut deui. Moal aing mah demi Allah. Kunaon gitu sok gaceng. Sia teh kudu dipatali gedayang aing mah demi Allah. Moal aing. Tah ai prak di subuhan belut. Didahar kunyana. Nyaho bari eta teh belut. Didahar. Ieu kudu bayar kifarat. Kudu bayar kifarat eta kos kitu teh. Eta teh kos anti kalahri umi. Bayar kifarat teh. Mana teh kos tonggok maka ulah kos zihar, sumpah zihar. Demi Allah anti kalahri umi. Nah, eta ge bayar kifarat. Sarua. Tak omongan-omongan nu kos kitu teh. Sing ade tah eta tah. Dek migawe gitu atau moal migawe atau deuk migawe. Nah, ieu nu kos kitu bahaya mun dirumpak
sumpah. Nah, iya wajib bayar kita. Dan lain-lain sebagai nasi hade kaya kifarat nate fakafaratuhu yata'amu asharati masakin. Kayak kifarat nomor katilu sumpah teh yaminul gamus, sumpah palsu, sumpah bohong, yaminul gamus. Kosuma yaminul gamus ma al yaminul lati yata'ammadu fiha al insan al kadhib. Sumpah anu pakai kata genan ku manusia sumpah. Nah, padahal bohong. Sumpah bohong ngaranna. Eta nu kitu ngaranna sumpah disebut yaminul gamus. Bahaya ieu mah. Kosuma ada teh sumpah yaminul gamus teh sumpah gamus. Gagauli wallahi ma fa'altu gaja. Moal migawe kana anu kaula. Padahal mah waqad fa'alahu. Teu migawe kuda kanu kos kitu. Padahal mah qad fa'alahu. Ieu pejabat ya loloban deui. Pejabat 99,9% pejabat. Pejabat korupsi misal. Nah, misal contoh. Datang KPK. Bawa meja hijau. Setelah diadili di meja hijau, di sidang penemuan dari KPK bahwa saudara telah melakukan pekerjaan yang tidak menyenangkan terhadap masyarakat, ialah membobol dana-dana masyarakat sebanyak 500 triliun. Masyarakat mau dibelikan kasih lep buhar koboka cendol sana tsunami eta. Sidangnya nyana ngomong, Pak mohon maaf saya didesak dihukum disangka saya melakukan korupsi. Saya sama sekali tidak mengakui, padahal nyana korupsi. Saya tidak mengakui. Cek Hakim, menurut data-data dari bulan bahwa Anda betul-betul telah melakukan korupsi. Mohon maaf Pak. Sangkaan saudara, sangkaan Bapak anu, saya bisa melakukan sumpah untuk menyangka. Sebab beliau menyangka saya korupsi pada tanggal sekian, tidak ada di Indonesia, sedang ada di anu. Bulan menyangka saya melakukan demikian, saya tidak ada. Sebab waktu itu musyawarah partai saya sedang tidak ada. Dan lain sebagainya. Bohong. Dengan demikian saya tidak melakukan korupsi. Anda siap sumpah? Siap. Lakukan sumpah. Demi Allah. Saya tidak melakukan korupsi sepeser pun. Kecuali 500 ribu. Sepeser pun tidak. Kecuali tolong. Ya, saya tidak melakukan. Demi Allah. Sumpah bohong. Kita yaminul gamus sakos kitu tah. Padahal nyana ngalakukeun untuk melepaskan hukum dari jeratan-jeratan hukum, membersihkan diri, berani sumpah make asma Allah. Ngaran Allah anu luhur pakai sumpah bohong. Allah nu ngutuk. Allah beureun. Sia ngalakukan kos kitu make ngaran-ngaran aing anu mulia cak Allah. Goblok sia. Nandak disebutna yaminul gamus. Nu mentak ngaranan gamus lantaran lianahu yubbasu sahibu fi nari jahannam. Nyana bakal dikelemkeun, digodog di sana neraka jahanam. Cak Allah sia ngalakukan kejahatan, membela diri, membersihkan diri, cuci tangan dengan memakai nama puncak Allah yang mulia dan agung. Sembarangan bae sia aing teh ngaran aing teh sia pakai sumpah, jangan beresan diri sia. Wari malaikat. Cokot seren. Oyang di neraka. Gebruskeun, uleun, golakeun.